Da abah mangerahkeun buku ge. Teu lain niat urang ngomongkeun cabul-cabul Lain niatna kadinya jigna ngomongkeun cabu-cabu jang. Kada sideuk budak abah mah geus kitu. Heuh ayeuna lamun geus kitu da hese lamun anu ulah kitu pek pangnyageurkeun budak abah. Da abah budak abah teh bisa. Nya. Pika hoyong banyak Sanes saya pika hoyong nyariosna kitu teh. Da budak abah mah gerakna Aja, aja. Batok gitu. tuh, tah budak abah mah kieu. Baju. Tuh. Tuh. Tah eta budak abah mah. Lain bah ieu teh ngahaja ulin ti dayeuh ka dieu teh. Beda berbeda ti lemur kitu nya. Urang dieu. Kusabu ngumara gitu jabuk ngumara ka kota gitu. Heeh, naon gitu. Teu lain kunarineung ge bah aduh eta mah anu geus eueuh bah nu kitu bah. Bos. Oh, mah tak abah mah teu pindah-pindah gitu baheula di dieu we. Deui abah mah pindah ka mana tuh? Teu geunaheun batur mah. Panai abah mah kieu tuh tingali tepas. Masih layanang kieu dalam ngebersihan. Tuh ka seuri teh beode. Eta beode nya. herang gitu Kalinglap gitu. Herang-herang jeung tarang-tarang. bahasnya Waas. Oh, da zaman baheula mah jang kararieu atuh imah teh. Paloku. Cara ayeuna. Ayeuna mah karerang teh eta. Temok, pucor. Baheula mah kieu we ieu mah tepasna. Pas banyak bae ke banyak. Hah? Nanti radio telesonik teh nih bahnya. Oh, Sanyo, Karek dua ban Tasonic, geuningan yang baheula baheula mah. mah. Pas gua wik we kita. Oh, yang ayeuna yang aya cebok-cebok. Kamu teu ngarti bagaimana ge takut cebok-cebok teh. Lain si Abah itu ayeuna kana naon tah bejem debi ode gitu tah. Ieu budak geus gede deui, budak teh geuningan. Oh, geus gede teh da eta can aya jodona teh. Geus gede ge. Budak abah atuh pira budak saha. Ajar boleh. Sabar itu. Hanyut kontol monyet. Nah di ewen. Aduh, Budak abah mah kitu. Ya, nama. Asli budak abah itu kudrat eta teh. dikudiat Kudrat. Budak abah mah kitu teh. Tah nineung bah teh baheula mah. Teu beurit. Tongong kitu nya ulin teh. Tak narineung ulin teh. Matak. Wah macem-macem karena abah mah ti kudrat. Jadi hampungaeun Corok kata digebrak. Ese diubahan oge. Teuing kunaon? Nya cek aing ge tinggali bunding tuh. Ajerok. Hari munding tadi Munding di kerang. kerang itu ku abah. Tuh abahnya. Aduh, Gusti nu agung ayam-ayam Tuh Ayam. ayam. Oh, ini teh teh saudararan anak ayam abah. Balaringung abah mah lah. Kayaan ayeuna namanya geus loba. Loba zamanna beda. Mun di badag munding teh, Bang. Oh, kudu gede pisan di anak. tah baheula sok tongo nya. Keur budak mah sok buat aku apu. Ieu na teh Pernah kutongo. Segede kieu. Bibirna. Bibirna. Kok kutongo? Bibir mana? Bibir ieu, ieu bibirna. Gering teu inget abah abi teu cocok kutongo. Mau inget teh keur leutik. Oh, sabaraha tahun. padi koeran ku kanyerek nih banyak. Geus make apu teh geuningan. Heuh baheula. Dengan ngalaman depan baik mah sabeula. Baheula teh. Kieu teh. Oh, boh, tongo nagana mah kieu. Ganti ku sieu mah. tongong na sageun kieu Gede tongona eta mah. Henteu ana mah paling leutik ge sieu segede gede. Teh sieu nu kitu teh sebutna. Lain ya. Bahnya bah. Ieu mah heuh baheula kitu nya ari mah bilik teh sok resep bahnya di koer geuningan. Heeh, Beda kalalaman kabeh lah tong nya. koer kumaha jago Tahu naon masa. di koer jago naon Bilik mah tong gitu banyak baheula eta ngalaman. Pernah jadi budak teh. Baheula. Mana atuh kalau ka cicing wae, Ci? Tuh. Atuh ari ijah. Ci, kakak lumpuhkeun ngobrol wae. Terus kok.
Kasapo bah meureun teh bala tuh. Bala tuhnya cekain oke. Bersih maku. Mama. Sok jang penyapuan Jang teh. ngap cing nyapukeun cing bersih jang. Sok. Sok. Endah. Soal bago baheula mah nya. Soal bago ngepet. Langsung kana bilik ge. Jang ulah bateng deureuya. Abah itu mah heurean wae tuh abah carekan. Udah ngomong na kieu centokan Eta kitu ti kudeat. Udah ngomong ke Kudeat baheula. Kok sagede kieu biwieuna teh tah. Ngago basa nyata kutongo. Cieun mah aya mah apa ku tongo bah nu aya namanya. Moal tongo lagi sieunun mah. Geus eueuh nya teh. Itu da biwieuna aya ungkunan. Sieunun jang. Kudu ngababan mun banyak mah. Udah seungah tongo ge mun kurubutan mah. Kieu Dibanding ngebata reptep di bawah teh. Sok jang kayaknya ngobrol sing kenal. Ari orang kali abah ya kantos di TKW oge bah di Arab gitu. Kantos. Itu namanya uwi. Baradag meureun. Baradag tidur. Arab. Itu di TKW na ge di Arab. Bagian naon? Bagian kanjut. Tuh, bagian naon? Bagian abah atunya si abah mah bagian nono. Dicagerkeun moal abah. Nya mun anu bisa mah nyageurkeun panyageurkeun mah. Udah apa teh butuh budak nu cager teh. Kuduna teh mandi Kudu kembang. nambang di tengah malam. Mandi kembang abah. Gitu. Mama pipilun wae, mah. Itu nurutan. Nurutan. Turunan ti indungna itu jadi kitu. Turunan ti indungna. Pahingan. Palingan. Kamalalaya. Sarua indungna ge. Lamun ka mana kamalalaya. Turunkeun ku anakna. Kusia. Jadi apa ya ada bingung gitu lah muka. Bae mah sakumaha tuma nu gitu bahnya baheula nya. Eueuh ayeuna mah jang kon geus aya ieu. Naon? Geus aya soklin. Lai Sinso. Oh, Rinso. Oh, Rinso. Oh. Eta beurit awas. Turunnya abah kan. Tah sia. Bus ya, banci bus ya. Bus ya apa ya? Hayo. Lanjut Sia. Bos oboh kamu. Terus tarik pae ku kanjutnya abah. Kanjut butuh. Kanyu teh hieu. Mau ngobrol mulai nya. Hantunya ya kanjutnya mama kontol. Oh. Abah ngerakeun. Dak abah mangerahkeun buku ge. Teu lain niat urang ngomongkeun cabul-cabul. Lain Bang. niatna kadinya jigna ngomongkeun cabu-cabu jang. Kada sideuk budak abah mah geus kitu. Heuh ayeuna lamun geus kitu da hese lamun anu ulah kitu pek panyageurkeun budak abah. Da budak abah teh bisa. Nya. Bisa teh kira-kira eta diwatahan. Teh. Tuh, Sek da heula. Tapi kahoyong banyak. sanes saya ka hoyong nyariosna kitu teh da budak abah mah gerakna. Aja. Batok gitu. Tuh, tah budak abah mah kieu. Baju. Tuh, tuh. Tuh, tah eta budak abah mah.